wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi wisata Pangandaran baris didugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Senin ping 10 Februari 2020. Simkuring awis Rina Karisma anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Pamiarsa, di kawasan wisata Pangandaran tiba heula teu kakiwari teu saeutik nu ngahajan nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaran jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain we urang Pangandaran katut sabudarenana, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus belasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ayeuna Ude bisa ngabayuan keluargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Pamiarsa, sakitu warta nu biasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring awis Rina Karisma, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi wisata Pangandaran baris kadugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Senin ping 10 Februari 2020. Simkuring Kartiwa Maulana anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Pamiarsa, di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna lain wae orang Pangandaran katut sabudeureunana, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus walasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nuturkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan keluargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Pamiarsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Kartiwa Maulana, saja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan seni rengkong baris didugikeun dina midangna warta deungeut ieu Senin ping 3 Februari 2020. Simkuring Silvia anu baris ngadugikeun warta selengkapna. Rengkong teh seni Sunda. Rengkong teh seni asal Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di tatara Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieun tina awi gembol panjangna 2 meter munkur dipake nanggung sababaraha geugeus. Rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh. Hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu mainkeunana nurutkeun Asep Sanima. Rengkong teh rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawaraha marake pakaian adat Sunda model kampret lengkap jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopo. Seni rengkong teh baheulana mah sok mideng dipindangkeun dina acara-acara tradisional. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal tina acara tahunan panen raya. Pamiarsa, sakitu warta nu tiasa ngamidangkeun dina deungeut ieu. Simkuring Silvia, sejat amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sawatara ngeunaan informasi Kiai Preman, Kaping 27/2020. Pemirsa, simkuring Samsul Faisal Rahman. Ayah Kiai nusuk lilanih Kiai Preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sawatara informasi ngeunaan Kiai Preman. Dinten Senin Kaping 27 Januari 2020. Pamirsa simkuring Fajar Abdul Rahmat anu ngadugikeun warta salengkapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, suatara informasi ngeunaan kupatau gempa. Diwawancara garis didugikeun dina ieu warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sawatara informasi ngeunaan ku patang tumpol. Dina wawancara baris didudukikeun dina ieu warta. Ieu dinten Senin Ping 27 Januari 2020. Simkuring Nita Suci Dewi anu baris ngadugikeun ieu warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sawatara informasi ngeunaan Seni Rengkong anu baris didugikeun dina bidangna warta deuet ieu. Senin, Ping 3 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Winnie Herliani anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, sawatara informasi ngeunaan Seni Rengkong baris didugikeun dina deunget ieu. Senin, Ping 3 Februari 2020. Simkuring Kamal Agustiana anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kamu. Dan lagu sebahagia separe. Rengkong teh ilahana sok ngaluarkeun sora nu aneh tina sora tina ngesenna ya ampun astagfirullah. Apa ini? Bisa ngadeukeun sarta nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan Seni Rengkong baris didugikeun dina bidangna warta deuet ieu. Senin Ping 3 Februari. Assalamualaikum. Sarung baju. Kopi, goblek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atongnya sedikit gerak istri kamu. Dipisahkeun tina budaya tatanen di luhur tatah Sunda. Garang. Sampurasun,